Mak, Naon, Bi? tenan naon, Mak. Ternyata aya naon, Bi? Naon, Mak, tinggal bumbuna wungkul. Tong sanguan atuh, Bi. Oh, iya, Mak, yuk. Bibi jadi beli motor listrik. Jadi atuh. Mah aku tetangga bibi mah. Cik. Rek beli motor listrik bibi aing ngaredangnya guys nya. Mantap. Antar isuknya aya. Gas. Pasti. Antar kurang. Tapi bibi bingung, Bingung kunaon? Ari motor listrik nu nilang PLN tawageran polisi ya. Anjing. Mantri Ede bi. Nya polisi atuh nu sok nilang mah. Di mana teuing PLN nilang ai bibi. Anjir. Aya pertanyaan model kieu patut ampun teuing. Lah, geuning bibi di eta ku Mang Darman ditilang jalan acan mayar. Heeh, atuh mata ke mayar listrik tepat waktu. Ai bibi. Aceng nyen kolam rias hareupeun imah berat. Ngan lauk naonnya? Anu alus jeung murah euy. Koi mah mahalnya. Mahal mah kabeuli ku aceng mah. Koki. Tah, lauk koki mah rada murah. Murah koki mah, tapi alus sarua jeung koi. Komo Nah, koki mah. Meureun aceng kudu meuli alat dapur jang masakna. naon jadi kena alat dapur. Rasa teh gempa kudinya, Cing. Jam sabaraha, Brad? 11-an. Wah, aceng mah geus tibra wayah kitu mah, Brad. Ieu budak PAUD anjeun jam 11 geus tibra. Kumaha lawan gempana anjir gede pisan meureunnan. Ya. Eta pusatna di mana, Cing? Di Jakarta, Brad, pasti. Jakarta kumaha teh? Kapan Jakarta Pusat, Brad? Maksudna pusat gempa saroceng. Nyawanan aya Jakarta. Ya. Di Pangandaran aya deket. Deket jeung urang sih teh. Makaning badag. 5,4 skala Richter. Anjir. Detik, Brad. Sakitu mah. Lamun geus kintalan, Brad. Tawatonan, takakara eta badag, Brad. Anjing. Anger anjing cangkeul jeung si ieu ngobrol. Ampun teuing. Ya. Maksudna lain letter sih teh. Richter. Skala Richter teh goyanganna eta, goyangan gempana eta arti teu. Berarti di sawernya, Brad. Ku Haji Awe, Brad. Goblok anjing ieu. Saroceng. Dengar wae ku aing itu sirahna ieu anjing. Kamari mah berat orang katipu ku filter euy. Ketipu ku filter kumaha teh? Kenalan FB ini. Aina FB mah alus, udah gelis, mulus anjir. Nah, ayo dipanggihan ka imahna. Siga berenuk anjir. Berenuk saya kagoket. Aing maneh anjir nok batur bae teh. Kumaha camerok kumaha beungeutna? Heeh. Kurang teh datang ka imananya. Tah. Indungna teh nanya. Cenah. Tos lami kenal sareng esih ti kukur cenah. Naon? Esih ti kukur. Ngaranna? Heeh. Anjing. Siti kukur. Lain sih kan mau ngaran ya tanggal. Aing ngaran aslinan, aing ngaran dina Facebookna saha? Heuh nya eta buguna Facebook marena arana teh. Dijauhan. Terus kumaha tuh? Tuluy kana tuh maneh. Da geus kagok asong. Keur yeuh wae ku urang teh. Wah deui pampangna mah. Memang puas anjir. Jadi guys ya, ayeuna mah si Emota ayeuna mah geus boga kabogoh. Geus teu jomblo deui ayeuna mah. Ngaran kabogona esih ti kukur guys nya. Doakeun mugia jadi engke lamun boga anak teh ngaranna odah cangkuileung guys. Lamun teu cecep dederuk. Ini puas. Mudah-mudahan jadinya guys ya. Dakun guys ya, sare ya. Nying, Siti kukur goblok.
Tah, deh. Oke, kali deh ah. Sip. Tuh. Amani bodas ieu pipi eung alusnya. Atuh mata ge lamun rek popotoan make aplikasi, Bi. Make aplikasi mah nu teu dina beungeutna goreng oge jadi geulis. Anu bodas bisa jadi hideung, nu hideung bisa jadi bodas make aplikasi mah. Bahkan anu irungna pegek oge bisa jadi mancung ya guys ya. Make aplikasi mah zaman canggih ayeuna mah atuh. Gitu atunya anya. Oh. Ci atuh pangilikankeun aya teh nya aplikasi anu bisa ngarubah nasib pogera aya tempo. Anger anjing nginculakna bibi aing ya ampun teuing. Bi aplikasi foto bi ya mah bi. Bisa ngarubah anu goreng jadi alus mah tapi nu ngarubah nasib eueuh bi. Nyir. Ya lamun aya aplikasi nu bisa ngarubah nasib di kamari ku aing di-download bi. Geus capek aing balangsak teh ya. Wae bi aing ampun teuing. Hah, bisa wae ieu anjir reungit demam berdarah ya. Asatan pembaturan anu liang irungna 3 nih. Liang irung 3? Heeh. Di mana bi liang irung 3? Eta teh jelema atawa naon eta? Jalma. Di mana marage liang irung mah 2 bi. 2 liang irung mah. Nah make jeung dihitung 3 atuh. Kan ditindik hiji deui jadi rawing, jadi we 3. Oh, si Odak. Nya eta. Anu ditindik irungna. Heeh. Dihitung anjir, mun dihitung liang irung ditindik. 2 we anger gawe bi ayeuna mah gawe jauh da. Kamari teh ngababaran teh. Manehnana teh keur di Balikpapan lamun teu salah mah. Balikpapan. Mun jauh siga kitu geuning Heeh, buku meureunna neangan pangalaman we meureun bi manehnana. Curiga bibi mah eta keur sakola baheula cita-citana yang jadi ringuh meureun. Anjing. Bi ngaran tempat lain di Balikpapan. Nya, lain di hanapeun papan gawena lain. Ngaran tempat kota Balikpapan bi. Ampun teuing ieu bibi aing mah rempag deui wae anjir. Amit Gusti. Parah anjir. Ari mah utar geus sabaran minggu eta di rumah sakit. Berapa minggu nya euy. Geus lila da bi. Ayolah kana 2 mingguan lah. Ngutar teh. Gering naon deh? Ripuh bi geuringna anjir usus buntu mang utar teh. Tuh karunya, jangan sajan kudu motor baliknya. Naon? Kan buntu cenah. Usus bi anu buntu usus. Lain gang. Parah anjir bi aing ya. Jalan keluar nama usus buntu mah dibedah. Lain muter balik. Tukar ka Mang Rusdi ngabedahkeun mah. Mang Utan tawar. Mang Rusdi mah ngabedahkeun balong. Please atuh bi anjir bi aing ya ampun teuing. Bedah dioperasi ya beteungna dioperasi dibedah. Parah anjir ya rempagna bi aing ya. Ampun teuing.